Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mana lagi? Di kampung aja. Depakeun. Abdi teh urang Karawang. Ari Karawang teh boga laut. Sok disebut laut Kalen. Saingan teh laut kidul. Abdi ge sirik laut kidul teh. Ari laut kidul mah bukan laut kidul. Mana ari laut Kalen teu. Usaha kitu Pemda Kabupaten Karawang harusna lowongan kerja. Nabi istri geus dikerja di ratu di laut Kalen. Sekarang aya nu traktir kalau lagi di kampung aja. Syaratna nyaeta kudu kidal. Jadi eta ratu carana bakal nyi ngatu ngorok kidal. Berarti eta nyi ngorok kidal teh kudu bisa goyang Karawang. Percuma atuh ari teu bisa goyang mah. Masa goyang-goyang bae teu bisa. Lain kunaon sih kuring mah bisi oke eta ratu diganti nyi ngorok kedul. Kami nyaris ke Karawang, geus kapancara ka mancanagara. Bukan Karawang mah, nyaris sudah kasar. Fungsi bahasa abdi nyata ngalakum, abdi teh ngobrol di rancangan. Make bahasa Sunda Karawang. Ari teh aya gunanya. Bukan Karawangnya. Nah apa? Eta sudah kasar. Walau abdi nyampe sampes. Di Karawang oge aya rupa-rupa juri, aya pondelana, aya pocong, aya Mister Bosman. Eta teh juri Belanda. Nyarita keuring tinggal pola urang Karawang mah tapi teh jeung urang Bandung, urang Garut, urang Tasik. Dalam Karawang mah geus geuleuh cek bari laut age. Salah sahijina mun nyaritakeun pondelana. Urang Tasik mah ngaranna mah tareuna we. Dianggapna dongeng tah urang Karawang. Kadang ada yang ngangkat suara baik, geus campur pundu. Urang Garut, kapan ada yang salah di seri, lain mainan ngalir baru nyarita. Sampai kunci teh. Urang